lamun di kitab dicaritakeun hiji jelema hayang deket jeung Allah ku hese jasa, hese hayang deket jeung Allah. Ku baca Quran teu ngadeukeutan ka Gusti Allah kan deket ba perasaan. Ku maca sholawat can rasa deket bae ka Gusti Allah kan perasaan deket mah. Sebab kanyahoan kan jelema mah loyog-loyogna. Ulah make ilmu kasyaf, make ilmu mantek bae heula kanyahoan ngaranna ilmu pasti sebab 2 kali 2 4. Ulu insan hayawan. Gambaran naon bae nu aya di benak hati ngadorong kana ngalaksanakeun jeung ngadorong kana datang. Coba ge. Gambaran di jero hati teh toko, isukna urang langsung ka toko. Gambaran di jero hati teh motor, isukna dideleukeun we motor nu mana nu aing. Gambaran di jero hati sarwiti, isuk ka sarwiti. Gambaran. Gambaran jelema hayang ka sorga pasti ngaji. Gambaran jelema hayang ka sorga pasti ibadah. Ieu nu mantak cara ricing di dieu ieu emang kumaha kitu. Gambaran di jero hatena naon? Aya gambaran di jero hate sok gerage. Gambaran sesuatu nu aya di benak hati eta teh ngadorong kana hayang ngalaksanakeun. Coba ge. Nu mantak daraek Mas Antren aya gambaran di jero hate hayang bisa ngaji dimulai ngaji amil nasrib himah tambah deui lantaran can pati bisa ieu naik jurumiyah terus sorop ngelal datang ka ngelel. Gambaran di jero hate teh hayang bisa ngaji alfiah neangan guruna terus gambaran-gambaran ieu lah anu ngadorong kana datang. Tah nu matak lamun hayang deket jeung Allah kumaha ibadah tapi tidak deket bae. Contoh cek Gusti Allah, hei Musa ngadoa maneh ka kaula make sungut anu bersih niscaya ku kaula bakal diijabah. Kangjeng Nabi Musa ngadoa bae ka Gusti Allah teu diijabah-ijabah. Sakali, 2 kali, sapoe, 2 poe sampai ka saminggu. Cek Kangjeng Nabi Musa, Gusti ieu abdi ngadoa ka Gusti tapi pancan diijabah keneh bae apakah aya kakurangan? Make lisan anu bersih. Cak Kangjeng Nabi Musa ai lisan nu bersih teh nu kumaha? Lisan anu bersih tina dosa ulah aya gibah. Di jero hate ulah aya ujub. Ulah aya takabur, bersihan geurang. Langsung sujud ceuri Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi asana moal aya hiji-hiji acan jelema lamun ngadoa hayang diijabah make lisan anu bersih. Pantar kula bae diangkat jadi nabi ku Gusti ku hese-hese teuing komo lain nabi mah. Cek Gusti Allah Musa lamun ngarasa hese make perantara batur. Deketan jelema nu lisana bersih maneh menta doa ka dinya. Nu mentak daratang we kaki Muhtar kaki Wahab maneh menta doa pedagang-pedagang. Make perantara di kaki Muhtar mah diijabah, kaki Wahab diijabah, namun kaki Haji Pendi beuh. Nu tadina dagang boga aset 50 juta barang menta doa kanyana anggeus kabeh. Anggeus kabeh. Mentak sing ade ulah sebarangan. Rugi sia ka dieu mah kaji. Nu geus rugi. Make perantara cek Gusti Allah. Datangan jelema anu bersih. Begitu didatangan ke jelema nu bersih nu mana ieu nu bersih teh hese. Unjukan deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah, Gusti jasana hararese. Sebab nu bersih teh hanya wali-wali Allah, sedangkan urang hayang nganyahokeun wali Allah teh kan hese. Cak Gusti Allah Musa maneh mere bae gerage ka fakir miskin. Maneh mere bae ge sedekah ka yatim. Sok gerage. Hayo. Laksanakeun. Bener ku Kangjeng Nabi Musa yatim dibere. Oh, yatim mah dibere duit 1000 perak 10.000 moal doakeun da teu eureun-eureun.
yatim mah diberi duit 100.000 be 100.000 geus teu kicep-kicep. Masyaallah mudah-mudahan eta Ki Wahab dipanjangkeun umurna. Beuh eta Ki Wahab mudah-mudahan diberi gagah bae, diberi bisa kawin deui. Otar neretet bae teh yatim mah. Yatim mah neretet bae liwat Haji Pendi teu mere. Saya tah Haji Pendi mudah-mudahan teh ku galedeg. Yatim. Coba ge. Pakir lah asal dibere. Urang muzaarah ka Banten. Mere boro-boro gede. Mere boro-boro 1.000 perak. Ngadoakeun ge. Mudah-mudahan panjang umur sing bisa ka Mekah nage 100 kali. Umur ge 100 tahun. Nggak ngejek trek bet. Sap ngan 1.000 dak mun dibere 100.000 ngadoa ditangkap ae. Ieu Kanjeng Nabi Musa dibere konsep ku Gusti Allah. Bere fakir miskin, bere yatim piatu. Coba ge, nyana ngadoakeun teu eureun-eureun, sedengkeun jelema makan bosenan. Lamun ngadoa sakali teu dijabah, 2 kali teu dijabah, 3 kali teu dijabah, haju geungisan bae. Tapi yatim piatu jeung fakir miskin, lamun kurang dibere ulah gede. Leutik bae ngadoakeunna terus bae. Haju nyana mah haju nyana nanti ngomong bae, ai Mang Haji Wahab teh Ki Wahab encan ka dieu deui. Emang kunaon? Sing panjang umur sing ka dieu deui. Aya ge eueuh Ki Wahab aya ge Haji Pendi teh ku galedeg. Geus kitu bae nya ge. Heuh sia kunaon? Lok merek. Nya nama koret merepet dur-dur pet. Apa parah teh mah? Kan aya koret doang, aya koret merepet, aya koret dur-dur pet. Eta kan parah tah. Ai koret doang mah koret doang, ka batur doang, ka tatangganya nama ka anak nama biasanya jeung anak pemajikan loyat. Eta ngaranna koret. Aya koret merepet maka tatangga ka batur henteu ka anak ka pamejakeun ge henteu, eta ngaranna koret merepet. Nah, mun boga salaki ka pemajikan tilok mere, ka anak tilok mere, eta ngaranna koret merepet. Aya deh koret merepet dur pet. Terakhir tamata boro-boro jang batur jang nyanan nage hese. Nyana boga duit tapi lamunan ngarokok yang ngarokok neangan nu boga rokok minta aing. Oh, di Belaraja mah aya di Cisoka. Tah eta ngaranna koret merepet dur pet. Nyana aya biasa meuli es padahal mah duit boga. Kieu bedek dibelikeun hook lah cekeun teh. Kebe neangan batur nu meuli engke menta. Nah, nu kos kitu ngaranna koret merepet dur pet. Ieu asana siga deui ieu. Asana aya nu kitu. Ulah nanya ieu mah asli. Tah, ieu Kanjeng Nabi Musa dibere konsep urang ngadoa ka Gusti Allah kudu bersih lisan jeung bersih kolbu. Dilanjutkeun ku Kanjeng Nabi. Cek Kanjeng Nabi urang ibadah ka Gusti Allah nomor kahiji kudu boga ilmu. Moal beres lamun teu boga ilmu, neangan ilmu jang ibadah ka Gusti Allah moal aya di sakolahan. Dek neangan rukun wudu di SD moal aya. Dek neangan rukun salat di SMF moal aya. Dek neangan ilmu maca kitab di sakola moal aya kajen buku mah aya naga di pondok pesantren. Jang ibadah ka Gusti Allah di pondok pesantren. Sageusna boga ilmu. Ngalaksanakeunana kan kudu bersih lisan, bersih kolbu. Jacak Kanjeng Nabi aya jelema salat, sageusna salat rapih jasa ti mimiti wuduna datang ka salat rapih. Tetapi di jero kolbuna lain menghadap ka Allah, hayang kaalem ku kabogohna. Salat eueuhna naon? Jelema salat rapih jasa salatna. Mun loba jelema angel salatna, tapi lamun loba jelema mah cepet jasa. Contohna sia ieu. Mun salatna, nya mah kos kitu lamun aya jelema duha ge 24 rakaat. Masyaallah. Tahajud ge beurang peuting. Asal loba jelema. Tapi lamun jelema tilok duha, tilok tahajud. Ieu lain salat, siksa. Ilmu aya ngalaksanakeunana henteu bersih kolbuna teu jadi ibadah. Sieun urang lamun kadinya sieun. Sok geura teu jadi ibadah. Teu jadi ibadah sama sekali. Seluruh ibadah urang salat tapi lain menghadap ka Gusti Allah aya kadua.
henteu lillah, hayang kalem lah ku tatangga, hayang kalem lah ku mitoha, hayang kalem lah ku makhluk. Eueuh nanaonan salatna. Urang zikir sok itu ngegecrek bae ge zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sia zikir bae hayang naon? Hayang naik pangkat. Nanaon. Nanaonan. Sia maca izqala de hayang naon? Melet aing. Melet satu lah kalau mau ngomong ngiri hate aing. Nanaonan paling geus ituna bae meureun puyeng nu dipeletna. Dia lamun kenal lamun teu nyana nu puyeng. Baca kos kitu nanaonan. Salat nanaonan lamun teu lillah. Zakat nanaonan lamun teu lillah. Haji nanaonan lamun teu lillah. Puasa nu ku urang bakal dihareupan sakedeung deui teu lillah moal bisa. Malam yada qaula zur wal amala bihi, jelema nu henteu ninggalkeun ucapan jorek yakni bohong jeung pagawean anu bohong, falaisa lillah hajah, Allah teu butuheun. Karena jelema ninggalkeun dahar nginumna ngan sakadar lapar hungkul. Mantak sig hade urang tinggal sabaraha deui menurut cek ahli falak qot'i seluruh falak. Sebab 7 darjah 7 aya nu 8 darjah. Aya ge salah sahiji kitab nu genep darjah nu kamari kukul lagi dicaritakeun jatuhna adalah pada hari Sabtu ijtima'na malam Jumat. Di urang bakal aya nu puasa pa Jumat. Di urang ge bakal aya keces bae eta meureun lain kitab atawa salah ngareken lain itibana Jumat ngan engke itu naon ngaranna hilal nama malam Sabtu. Cek ahli falak qot'i hisab qot'i Sabtu. Adapun ru'yat tunggu pemerintah geus kajen teh urusan pemerintah. Urang mah ngalaksanakeun puasana sing hade sebab puasa teh tapa. Lamun urang puasana sarua jeung Kangjeng Nabi, sarua jeung para sahabat, sarua jeung para aulia Allah, engke urang dibere bobotoh. Bobotohna dibere Lailatul. Urang ge nyaho ngaran doang teh Lailatul Qadar. Nyaho ngaran doang hese mangge Lailatul Qadar teh hese. Sebab naon? Kudu tapa udah dahar tina nginum tina jima. Di samping eta horeng napaan mata, napaan celi, napaan irung, napaan sungut, napaan leungeun, napaan suku. Ulah dipake maksiat, Allah bakal mere Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil geus pada Arafah. Ngagenyai Lailatul Qadar teh bejana ngagenyai bejana. Mantap pula greget jasa ke Haji Pedi. Aduh, tadi ningali Lailatul Qadar di mana? Di Puri. Terus mana Lailatul Qadar di Pura? Aya awewe putih ping-ping nang ngongkong. Ngagenyai kita. Atuh kolot-kolot bloon yang budak. Bloon ieu mah. Kos kitu Lailatul Qadar jurig teh mah. Abnormal. Ya Allah. Seperti kos gitulah lumatak mimiti urang dengan ilmu jang ibadah ka Gusti Allah ayana di pondok pesantren. Lumatak ketika aya jelema ngadirikeun pondok pesantren kulama masya Allah terenyuh hate ketika lempang ti dieu terus lempang ka Jawa Tengah ka Jawa Timur ningali adegan pondok pesantren walaupun santrinya 5 10 20 hate terasa bungahna luar biasa. Ieu nu sabenerna menu asli mah. Sanajan pondok pesantren modern ge henteu salah, ngan nu asli jasa eta. Nu asli jasa mah eta. Kadeleuna mah kiai teh garala, kadeleuna mah kiai. Kiai teh lamun kapanggih jeung jelema manggihan jelema nu keur main gaplek galak kiai. Goblok teh budak gaplek malulu. Hai, menang teh sia. Menang sit aing tawa lain kiai tawa tas eta ge lain kitu atuh kiai mah mun bener teh teurak ditembak teh teurak ku golok kakarak datangan teh jelema nu main gaple sepak habek
galak kiai mah minimal ngomong kapanggih jeung tukang ngadu kotok ngareka kapanggih jeung nu minum jeung nu minuman galak kiai mah anu minuman galak nu mabok galak anu zinah galak anu judi galak kiai mah terusiklah jelema anu mah ngadu kotok terusiklah jelema anu mabok terusiklah jelema anu zinah tengenaheun ngadenge suara kiai tengenaheun padahal hakikat nama eta kiai teh lain sakadar nyarekan sanyarekan-nyarekana asli nama heuh sia teh ieu deuk ka neraka ulah ka neraka ayo ka dieu sia ka dieu ulah sok adu kotok beta mah ka neraka ayo jadi kiai eta sebenarnya mah galak teh ngajakan ka sorga teu kahartikan ku urang goblok teh budak endahan mabok bae eureun sia mabokna galak eta kiai padahal mah kiai sugut da galak teh keur ngajakan ka sorga keur ngajakan ka sorga sia lamun ku aing diantepkeun ngan jahanam sia kiai galak eta ngajakan ka sorga bata Kanjeng Nabi ngajak ti mimiti lalaunan naik rada keras naik datang ka keras naik datang ka perang kadeleuna mah perang cek Kanjeng Nabi kaula padahal mah kaula teh keur ngajakan ka sorga melalui perang kadeleuna bukula teh galak jasa ka jelema padahal mah keur ngajait jelema supaya ulah ka neraka kula diturunkeun ke alam dunia kita nyalametkeun manusia-manusia ku cara kula sorangan menang ti Gusti Allah ini mimiti lalaunan nu bisa alhamdulillah henteu naik deui datang ka perang aslina keur ngajakan ka sorga diajaklah ku Kanjeng Nabi urang titah ka sorga jalan ka sorgana Al-Quranul Karim hudal linnas dilanjutkan ku ari ilmuna ku para ulama salat jalan ka sorga nu mantap kiai ngajakan salat bae hei salat hei salat eta teh keur ngajakan ka sorga sebenarnya mah hiji pendi ge di mana gitu hei salat sia salat ke masjid nyana kos kitu nyana es calo nyana calo salat tilong ngasihnya berjamaah dongeng nah Haji Pendi berjamaah salat aya nyana mah berjamaah mun jadi imam aing bagianana ngamamung ke heula aing eta kos kitu mah teu jadi ibadah jadi jahanam dak mun hayang ngeuli sosok jahanam ieu tah sia de jadi ieu Kanjeng Nabi teh dititah ngajakan umat ka sorga jalan ka sorgana salat jalan ka sorgana zakat jalan ka sorgana haji jalan ka sorgana ieu ku ari puasa urang mah ku ari ieu mun nyaritakeun puasa kan geus teu aneh dah tu sapira puasa komo santri mah santri mah puasa anu dijempingkeun sagala jemping nya mah atuh pokona magrib teu buka nya mah terus bae lamun puasa pelet kos gitu kan jemping santri nanaonan nyaritakeun puasa di santri teu karasaeun tapi lamun di lembur nyaritakeun puasa aduh nya urang puasa deui nya aduh asana eungap jasa ieu puasa di lembur mah kos gitu deui nu boga anak dua ieu puasanya ngap kurang-kurang emang saya teu kuat puasa aing mah lain teu kuat puasana pamajikan ge nu taun itu encan lunas bajuna ieu kuat deuk puasa deui pasti geridit deui kan puyeng aing ka pamajikan aing tah eta kos kitu tah puasa jadi indikator bersihkeun puasa batak hutang-hutang nu keur ieu pamajikan nu encan lunas-lunaskeun ku ari abah engke ngamimitian deui hampang tah ieu udah geus Ramadan santri teh aneh puasa teh aneh jasa tapi di lembur masih kene araraneh sebabnya santri mah geus nyahueun jalan ka sorga sebab sapopoe di pondok pesantren geus teh aneh ngabahas puasa teh geus teh aneh rukunna syaratna geus pake lalab ku santri mah aya anu tilok saur-saur santri mah tilok saur cenah mah tilok santri bener bener lain lalagan kula manggihan santri sababaraha saur bablas maksudnya nyana hees hudang-hudang subuh teh sahur tapi cuek bae santri mah udah kaing teu sahur jeung teh geus tahu masalah lah masalah jatuh santri mah barang buka kodo 2 piring nya aslinya 2 piring nu ieu buka nu ieu kodo sahur
ambo budak teu kira-kira. Tah ieu puasa teh tapa jalan ka sorga. Nu mantak aya puasa urang mah umum ngaranna ngan sakadar teu dahar teu nginum teu jima, tapi ai ceuli mah ngadenge musik terus bae, mata mah neulekeun barang haram terus bae, ngomong kadang-kadang ngocoblak bae terus bae. Nah ieu mah puasa nu kos kieu hampir dikhawatirkeun. Ja puasa asli nama apa? La taj'alan Ramadhana syahra fukahatin, ulah dianggap ulah dijadikeun Ramadan teh bulan ngeuneunahan hatta tuqaddu bil jamili fununu, sehingga diaya-ayakeun kahirupan kadaharan jeung inuman nu jamil nu ngeunah. Nah ieu puasa nu kos kieu hampir teu ditarima, hampir. Masyaallah, mangkana urang kitu kabehan. Kitu kabehan. Nah turutan gua para wali Allah komo ka Kangjeng Nabi mah geus urang nginumna ge geus ala kadar bae, ke daharna ge ala kadar bae. Komo mun aya korma mah korma hiji cukup aju ka masjid mantep. Tuh kege aya ge di Cisoka ge masih ka masjid heula mun nurutan Kangjeng Nabi bener. Sasiripit dua siripit korma hiji korma eueuh ge jambu jamu hiji isukna kitu deui sih mah hebat amat lain hebat aing teu gableg naon goblok gede hebat tapi hebat gitu lamun jelema teu boga naon daharna kos kitu barang daharna bukana hebat mah hebat ngan kurang hebat ngan kurang pati hebat. Nu hebat mah kolak aya, kopi aya, susu aya, es aya, rujak aya. Tapi nyana tetep bae nginum nangan seukur cai putih 3 legut. Ieu ditinggalkeun punya salat magrib. Mantep salat dihajar. Atuh keneh-keneh tah mah sarua bae tah mah. Tah ieu ulah sebab tapa. Nah ieu keur carita ahli-ahli Allah di bulan Ramadan teh tapa geus urang lamun nyaritakeun kiai anu marareunang Lailatul Qadar teu kudu dicaritakeun komo Buya Cidahu almarhum guru urang ge dici naon kitu ngaranna Abah Ucu aya bisik-bisikna Abah Kula masyaallah. Kemudian atuh kiai-kiai nu sejen bisa tapana bulan puasa. Teu kanyahoan bulan puasa teh tapa. Coba ge. Orai koros bahkan tilok tapanya nama. Asal aya bancet. Leg oke. Aya kupu-kupu. Kabak. Si betak. Masya Allah, betung na gendut. Mantak nu gendut koros. Aya bae suku jelema ya. Ku jada digegel. Dikencengkeun. Uy, ora. Diantepkeun ku jana. Tarik huntuna cumplak kabeh. Huntuna kabeh. Teu karasana kan ateul doang. Eta tilok puasa. Tapi orai taneuh Masya Allah disempar-sempar cicing bae lamun can katincak mah dikukumaha cicing keur tapa nya mah komo bulan mulut mah orai taneuh mah tapa sakalina ngegel cek Masya Allah mun teu kaburu kakaretan di dieuna naik ka dieu moal kebal langsung ka jantung isdet selesai gagah jasa orai taneuh mun hayang nyaho tah ieu saya orai taneuh bae lagi ngan kabur kakaretan di dieuna ieu. Sore tadi. Berarti lamun nyaritakeun kos kitu teh aya bukti. Nah, ieu lah nu sok tapa mah kiai kanyahoan, nu sok tapa jeung nu henteu tapa lain kanyahoan dina naonna efek hikmahna bakal timbul. Hikmahna sebab ilmu alfiyah mah akur, ilmu fatul muin akur, ilmu tasawufna dina kitab nama sakadar ilmiah mah akur bae ilmu naon tafsir akur hadis akur eta keneh kitab nama kurang diaji eta keneh tapi beda
kok ieu mah berhikmah kok ieu mah henteu kok ieu mah berhikmah kok ieu mah henteu nu berhikmah mah tapak teu kudu bebeja ulah ganggu aing aing keur tapa dah una naonan mah kos kitu jadi aya tapa nu asli mah ulah ngomong ulah tenang jelema bangun anu biasa bae nginum dahar malah gembul malah lain tapa tuh kos kitu tapi kita mun jelema nahan tahan kajin kukumaha ge ta ieu urang dibere di bulan Ramadan teh titah puasa samakom urang makom awam puasa awam naik jelema nu hayang deukeut ka Gusti Allah sebab gambaran di jero hate nangan sakadar Allah urang mah kan gambaran di jero hate teh puasa teh buka gambaran teh buka kieu saparapat jam deui kabuka geus dikieu-kieu bae rokok sengit neuleuh deui ka jam kopi sengit neuleuh deui angel kabuka angel geus kieu dideuleuh deui beunana tuh lalai geus kaluar teh can lalai sebab lawan awas gambaran di jero hatena puasa teh ngan sakadar teu dahar teu nginum teu jima begitu magrib nu kagambar ku urang inuman dahar buah dan lain sebagainya datang kadinya puasa anak gambaran di jero hate dage datang kadinya ketika naik ahli thariqah nu geus lempeng ka Gusti Allah aya mah aya bae di dahar badi dahar gambaran ieuna ka Allah nu mantak lain deui geus jana mah langsung di jero hatena ge gambaranna Allah mulai langsung dibaca babacaan astagfirullah dek buka teh istighfar heula minimal 3 kali kabelah dituna 70 kali dek buka tenang mantak deuleukeun ge kiai-kiai Abah Ucu Abah Kulat ieu mah keur carita non geus eueuh ieu abahna komo buya mah di kursi kieu bangunna bangun nyantai teh bangunnya coba ge kiai-kiai sarua hayang maesya orek koros ge tuh bangun nyantai tapi lamun aya anak cilok nyirikeun mun aya anak ditanya biasa kan lamun kebal tak anak diuknya pindah api-api embung kaganggu ke diuk deui henteu awas ya kan itu abah keur ibadah sabokos kitu jasa jadi jelema moal ka anak ge teu kanyahoan anak mun aya anak dinya ditanya anu ieu nya ditekeun jelema gede ieu beres angel we ta anak dirinya api-api nyidu ke slek di mana deui henteu ieu mah lain abah lagi baca Quran sono dulu dah ya ini baru dapat semikro so jasanya nama asal ditelepon we ditelepon wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yad'un urang geus kring attakhidhu wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ma li alladhi bener tante si budak orenganan bohong hayang kalem doang asal ditelepon jam sabaraha bae wa ma li la a'budu alladhi kakarak diangkat halo atuh mun ge meureun maca Quran henteu eta deui ieu basal jam sabaraha bae beurang bae maji halo wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi jelema blon jas ieu hayang kalem ayo jelema gede ye tika jawa orenganan keur ka Allah hate beres jadinya langsung maca sholawat karak nahari mulai Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha illa ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim as'aluka rahmatika
allati asyaakul syai antaghfir li dzunubi ka Gusti manteng. Jadi eta bangan sakadar laris beres karat siga babarengan sigana biasa ini hate ka Allah cek tadi ge gambaran di jero hate bakal nganterkeun urang datang kana naon nu ku urang digambarkeun. Gambaran urang teh puasa awam dipaksa-paksa ge awam bae supaya naik saeutik lempengkeun hate teh sebab ieu geus terjaga ieuna terjaga kabeh terjaga hatena ka Allah. Lamun eueuh jelema nu kitu sakabupaten eueuh nu kitu di kecamatan bahaya negara untung masih kene aya nu kitu komo lamun geus kolbuna ta'alluqna ka Allah lamun teu ka Allah ngarasa batal puasa. Masya Allah iyalah jelema-jelema nu bakal dibere Lailatul Qadar teu kudu di Mekah teu kudu di Madinah sangkilang di urang puasa modal kos kitu yakin bakal menang Lailatul Qadar. Bahkan para wali Allah lain di bulan Ramadan bae menang Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan ge ngarasakeun nikmat seperti Lailatul Qadar teh sering. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sing hade urang ibadah di pondok pesantren neangan ilmuna. Sanggeus di pondok pesantren menang ilmu ngalaksanakeunana supaya lempeng ka Gusti Allah neanganlah ahli Allah. Neangan ahli Allah urang moal bisa. Urang moal bisa maca Alfiyah lamun henteu babarengan jeung ahli Alfiyah. Urang moal bisa maca Fathul Muin lamun teu babarengan jeung ahli Fathul Muin. Urang moal bisa maca Bukhari lamun henteu babarengan jeung ahli Bukhari. Urang moal bisa ibadah ka Gusti Allah lamun teu ngabarengan ahli Allah. Moal bisa. Urang hayang deukeut jeung Allah hese. Sakumaha ceuk Kangjeng Nabi Musa. Padahal atuh babari sabenerna hayang deukeut jeung Allah mah. Ente deket jeung Habib Lutfi deket jeung Habib Lutfi lain lalagaan Habib Lutfi teh ngarendeng ente jeung Habib Lutfi kieu pan Habib Lutfi mah hatena ka Allah bae atuh berarti kan urang deket jeung Allah bener teh nah eta prinsip eta deketan ahli Allah ngarendeng jeung ahli Allah urang teh keur ngarendeng jeung Allah sebenarnya mantep kula rugi malam ieu ngarendeng ieu ahli gaple atuh eta aing ngarendeng jeung jurig sebenarnya mah ieu mah. Yang tunjuk ka tukang. Kumaha ngarendeng da sok geura. Ente ngarendeng jeung ahli korupsi. Berarti kan ente ngarendeng jeung setan. Ente ngarendeng jeung pamalingan. Atuh ente ngarendeng jeung juri. Ente ngarendeng jeung geus mun tadi teh. Tadi. Naon gara? Ente hayang ngarendeng jeung Allah hese rendengan ahli Allah mantak di zaman sahabat di zaman Kangjeng sahabat ngadareun ke Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi ulama ieu teh teu kapisah antara kura jeung Gusti Allah dicari umat bahkan hayang bajuna bahkan hayang sagala rupana ku sebab naon hayang deukeut jeung Allah kabelah dieuna para wali Allah gambaran lain lalagaan urang hese ka Allah bersanding jeung ahli Allah kieu we urang deukeut ka jeung Allah sebab di jero hatena aya Allah. Masya Allah eta konsep urang hayang bisa geura geus sapoe dua poe bareng jeung ahli Allah bakal kena faed urang kabeleteran lain deui rarasaan sebab aya nur ilahi urang deukeut jeung cai kapetelan cai tiis bae mah aya kapetelan urang jeung entuk jeung minyak kapetelan minyak jeung ahli Allah moal kudu kebal 1 menit 2 menit sajam 2 jam bakal terasa ka urang sinar ilahi sebab naon di matana aya Allahan di celina aya Allahan di leungeunna aya Allahan di irungna aya Allahan Allah eta teh sinar-sinarna bakal nyulusup ka urang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teangan ilmu di pondok pesantren
jang bakal hirup ka Gusti Allah, naon hartina boga banda loba aya di akhirat bakal disiksa, naon hartina boga jabatan anu luhur di dunia di akhirat bakal disiksa. Eueuhna naonan sebenarnya di bos-bos, di bapak-bapak, di komandan-komandan di dunia, aya di akhirat horenganan di beulem nanaonan. Tayangan ilmu ieu pondok pesantren supaya nyaho bag-bagan ibadah. Geus nyaho takribna riyadna fatul muinna kabelah dituna jang makena encan meujeuhna lamun encan ikhlas. Tayangan ahli Allah teh ahli ikhlas. Jeleba lamun geus ikhlas biasa loba lalagaan. Di mana bae? Justru waliullah eueuh teu lalagaan kabeh ge. Sok geura kabeh kitab-kitab teh lalagaan malulu. Lamun eukeur nyaritakeun ka Allahna tegas geus jadina kabeh ge kitu. Eueuh nun teu lalagaan. Gus Dur nyelenehna lain lalagaan. Kuari Habib Lutfi pohara jasa. Habib Ja'far mah komo. Mun kapanggih jeung Habib Ja'far urang mah belu malah mah mun teu nyaho mah. Tapi lamun geus nyaho masyaallah jeung Habib-habib anu lain sering lalagaan. Atuh emang abuyan teu lalagaan jasa. Komo Abah Ucu banjing kula asal datang. Asal datang kula. Kata kadeuleu ngejebina bae tah. Lalagaan kan ngaranna. Terus sebab naon? Zahirna geus teu dianggap, batinna ka Gusti Allah. Sebab naon? Zahir mah dibagus-bagus ge urang salat rapih tapi batinna teu ka Allah teu jadi salat. Tetapi jelema salat puluya-puluya misalna tapi batinna ka Allah jadi. Gitulah coba teh agan ahli Allah deketan supaya orang bisa ikhlas. Lamun geus bisa ikhlas bakal nikmat. Maca Quran bakal nikmat lain makhraj jeung suara. Tapi aya energi anu hese dicaritakeunana. Ketika orang geus bisa ikhlas salat hayang deui lain hayang kalem ku sasa hayang kalem ku Allah bari henteu aya capek aya energi anu urang sorangan ngalaksanakeunana bertanya-tanya kok bisa kuat sih kitu keneh urang puasa lamun geus bisa ikhlas bakal aya energi nikmat ngeunah luar biasa. Itulah ahli-ahli Allah nu mantak di ngaranan Habibullah kakasih Allah sebab pikiranna geus ka Allah.